rahimakumullah. Puji kali syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salam pamugi salamina tetep ngalir tetep ginuluran ka baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jaga di akhirat kabeh anggahota badan bakal ngaisyhad, bakal ngajadikeun saksi ke urang jaga di poe kiamat. Khususna nalika mijan digelarkeun ku Allah jaga di poe kiamat. Maka sawasaparina katerangan ayat 7 saksi anu bakal ngajadikeun saksi ke setiap jalma anu dina eta mijan ditimbang amal laku lampahna, amal hadena, amal gorengna, moal aya nu mislep, moal aya anu salah. Maka 7 saksi eta diantarana hiji bumi tanah anu kurang ditincak. Maka aya istilah di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Apa artinya? Nyari narapal mah beuneunan artina. Ahli-ahli filosofi, ahli-ahli bahasa ngan ke urang mah nincak dina bumi, bumi aya nu nyiptakeun saha? Allah. Tangah ka langit-langit aya nu nyiptakeun saha? Allah. Cicing di langit anu ieu handapeun ieu langit. Hirup di luhureun bumi, bumi nu ieu, bumi meunang Allah, langit meunang Allah. Hatina jika dieu atuh kudu inget urang teh meunang Allah jeung memang aya Allah anu salamina. Merhatikeun ka urang kanu jadi makhlukna. Maka dina eta mijan di antarana bumi lah anu bakal ngajadikeun saksi ka eta jalma. Nomor kedua nak malaikat kiroman katibin muasalah da malaikat. Sabab ari malaikat mah la yasuna ma yu'marun. Tidak pernah salah, tidak pernah maksiat karena segala rupa anu diparentahkeun ku Gusti Allah. Lamun teh mah hiji jalma milaku lampah salah ditulislah salah. Lamun lengkah ka pangajian maka eta lengkah ka pangajian diisyhadlah ku para malaikat Gusti. Bener, eta Mang Yanto teh ngaji malam Jumat, tah ieu lengkahna. Sekian ratus lengkahna sakali. Sabab ari Kang Yanto mah kadang-kadang 2 kali ini ke pengajianana. Kenapa 2 kali? Ke sakali mah mawacai, sakali nyopot rokok. Maka pangloba-lobana lengkah anu nyuguhan kopi. Leres kan Heri? Harus. Ya Allah ya Rabbana, hadirin jemaah rahimakumullah. Nah, di antarana Allah nyampikeun dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dina surah Yasin. Kirang langkung cek bahasa urang nama kileta jadi saksi, lengan jadi saksi, sampean pun jadi saksi. Maka saur Sayyid Abdullah Al-Alawi Al-Haddad Al-Husaini, wa alaika ala tankila qadamaika illa ila khairin au fi hajatin. Berhati-hatilah dina naon, dina lengkah. Lain umpul dengan tujuan yang bagus, tapi dina tata krama oge ketika urang ngalangkah diatur. Saha nu kudu dituturkeun? Rasul. Ibadah puguh nu dicontoh teh Kangjeng Rasul. Taat ka Allah, ibadah ka Allah. Maka kade lamun aya praktek ibadah tos teu akur jeung jejak langkahna Rasul, berhati-hati. Kenapa? Sabab lamun eta ibadah geus teu miconto ka Rasul punten.
tidak dijamin kebenarannya. Sebab Rasulullah al-amin. Bahkan Rasul itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dina salat pun Rasul nyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat urang teh kudu ningali salat Rasul kumaha. Ustaz, pandai nalai jamaah Rasul betul. Tapi Rasul punya sahabat. Sawal kam tiang Rasul, ashabi kanujum aina iktadaitum tadaitum. Sahabat kami teri ibarat bentang anu bertabulan kuloba-lobana. Aina iktadaitum rek nuturkeun anu mana wae yakin kabeh bakal menang pituduh. Sabab sahabat kabeh sulukna nyamuk ka kanjeng Rasul. Ustaz, lain zaman sahabat betul, tapi setelah zaman sahabat aya tabiin. Beres tabiin asma tabiin dugikeun ka kiwali mana yang diikuti kaul ulama mujtahid sehingga timbullah dina madhab ahli sunnah wal jamaah madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Maliki, madhab Syekh Imam Hanifah, madhab Imam Muhammad bin Hambali. Maka ketika praktek ibadah balikeun deui atuh kana fikih. Lamun teu fikih salat teh kudu bersih. Atuh pake eta fikih. Sebab syarat dina salat bersih tempatna, bersih dina badanna, bersih dina pakaian. Perhatikan eta dina fikih. Waktunya sama diatur. Apa itu fikih? Ahli fikih teh cek dina kitab Waraqat usul fikih ma'rifatul ahkami. Anyakeun kana pirang-pirang hukum fitoriqihal ijtihad. Alati toriquhal istihad. Jadi fikih itu terus melalui istihad para ulama tinggal nutur ya. Gitu. Hadirin jemaah rahimakumullah, ketika ibadah contoh Rasul atas ayat, tapi Rasul kan nyampaikan al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah warisan dari para nabi. Rek diaji pikih dina Syabinah hebat. Da urang bahkan can bisa eta nurutan ibadah dina salat persis seperti ke dina kitab Syabinah. Terus panese, Masya Allah. Oke, banyak ibadah-ibadah anu sanesna ayeuna loba. Kenapa ini Pak Ustaz ini tegas menikah klaim lah? Karena dihukum kudu pastinya. Urusan ibadah, praktek syariat, atau pakai ilmu fikih. Kalau anu istihbab, apa itu istihbab? Istihbab teh ngagampang. Nah, ada Allah mau ini betul Allah itu innallaha ya'lamu sirri wa akhfa. Allah maha murah bener. Allah maha segala rupina. Ngan ieu urang geus sampai di mana eta ngagungkeun ka Allah? Geus sampai di mana nuturkeun Kanjeng Rasul. Maka dina ieu kesempatan di antarana punten kan lamun teh mah ieu aya perkara anu disampikeun dina surahan dina ieu katerangan semoga urang jadi banggeung khususna ke diri urang pribadi masing-masing. Diaturlah dina langkah. Kenapa harus diatur? Sabab langkah kabeh bakal diperhitungkeun ku Allah. Selain mukul lisan nu kamari geus ngabahas masalah naon gibah, ngopat, namimah teh. Tapi dina langkah pun sama. Kade ceuk basa wa alaika mislika anjeun alatan kila qadamaika ila khairin aw fi hajatin. Ketika kurang datang waktu isu-isu mulailah. Setelah beres salat subuh erek berjamaah salat subuh. Mulailah maisha kehidupan di jalan ke kurang. Anu ini ka pabrik lamun teh mah pagawe pabrik, anu ini ka bangunan lamun teh mah anu ini digawe kana bangunan, kanu dagang, kanu naon wae eta langkah bakal dilengahkeun. Aturlah ila khairin aw fi hajatin. Niat lillah karena Allah Gusti ieu abdi bade ngalengkahkeun sampean abdi. Bade ibadah ka Gusti. Kenapa ibadah itu langkah? Sabab erek ngajalankeun wajib. Makanya harus tahu persis eta lengkah teh lengkah wajib, lengkah haram, lengkah halal, apa lengkah wasit. Kan lolobana lengkah wajib kade.
Kenapa? Sabab rata-rata isu-isu jelema ereku usaha. Ustaz, apa hubungannya? Hubungannya atuh kental. Sabab pikeun urang salaku suami, salaku lalaki Allah nyampaikan ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka kasab mencari jalan yang halal. Maka eta langkah ku sabab erek ngajalankeun wajib sabab keur urang sadayana naon ngaresikoan sih bahasa Ramadan. Nah, nafkah kalau sudah disiap lah rumah tangga. Nafkah siap, khusus nama nafkah batin hebat. sama rukna gitu nafkah batin teh bareng sareh hukul. Nah, itu langkahna insyaallah langkah ibadah dimulailah dengan bismillah. Kumaha niat Gusti abdi bade ngalaksanakeun wajib diniatan bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lengkapkeun tah suku teh. Aya urang Garut jauh-jauh cicing di Bandung. Tapi pun tadi mulai cuak-cuak di bayi mah. Pak Toba urang Garut hanya anu karena nyukur kasuar urang mana kan? Garut. Rata-rata naon ngaranna teh? Asgar. Asli Garut. Ternyata ini mah tuang cuangki. Oke, lolobana urang Sumedang ya. Urang Garut bae. Nah, insya Allah eta leka-leka yang bagus. Sebab nyobakeun kewajiban nganapakahan lahir cek bahasa urang nama neangan rizki anu halal. Au fi hajatin atawa dina nyobadanan pangabutuh anu tadi ereka sabtea. Ereka pangajian mah puguh deui eta langkahna teh langkah anu kalintang pisan alusna. Nah, jeung kade lamun usum hujan ulang-ulang kan ngaji teh. Cing aya urang kira-kira lamun hujan eta ngaji mending di amah apa mending ngaji bah. Ah siapa sih? Sabab beuki goreng cuaca lengkah suku ka pangajian beuki hore. Padahal mah punten jalma nu ngalengkahkeun eta sukuna usum hujan kecretna hiji cai kecretan hujan jadi saksi bahwa eta lengkah dipake ibadah ka Allah. Tah mata aya nama lamun hayang loba saksi usum ngaji teh waktu ngaji cing usum hujan. Kabeh kopi di rada payu. Ah aya apa lagi sebanyak 12 tuh. 13 aja. Masya Allah, Ustaz cina bisa wae bukuh tak Ustaz mau lain alim kan lain olo-olo sih kering lamun kopi cai loba teuing asa babu. Benar. Ya gitu lagi. Gimana? Sekelas di ulang. Gimana bahasa kelas deh. Tapi kade kan di dunia yang nikmat itu hanya sedikit. Dunia punten mesing ayeuna duitna bro dijuru bro dipantong alay di tengah iman. Seprit erek sabaraha galon kabeuli. Panta erek sabaraha galon kabeuli. Kopi erek sabaraha ratuy kabeuli. Cing eta kopi ngabegreg di imah. Panta aya sabaraha galon, seprit aya sabaraha nu meunah sabaraha gelas. Sagelas. Bener. Dahadeun rohana. Beas ka Jenting, beas Cianjur. Beas Cianjur aya merek Raja Lele. Ayana. Ojo lele. Eta nikmat kan biasa eta. Bosan dengan apa eta merek siapa alhamdulillah sok yang ngirim biasa eta. Tapi apa kan ada yang dikirim biasa lain mah nikmat banget. Nah, tapi tetap yang nikmat itu paling dina lobana sapiring. Dina sapiring pun sahuap kadua huap katiluna. Begitu Itulah dunia. Naon di sing anu ngeunah ieu mah di alam dunya, kembali nu apa suka? Baso satambungan moal. Sama. Paling sama mangkok tanyakan tuh kasih akang tuh. Baso spesial cuangki buatan Garut.
Dunia itu hanya setitik nikmat saeutik. Makana baheula keur jadi santita karena ya kan haji Bang Razata. Dinamana bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kalau nyebat asmana Allah. Ari sifat Allah eta Ar-Rahmani anu maparinna nikmat ageung ya Allah ka kafir jika mukmin di dunya wal. Ari sifat Allah eta Ar-Rahimi anu maparinna nikmat alit ya Allah ka mukmin wungkul di akhirat wungkul. Wonten Ar-Rahimi lain leutik na nikmat ngan saeutik anu bakal dibere nikmat. Sabab kafir ka neraka. Nah, lolobana di dunia itu bukan orang mukmin tapi kafir. Tapi eta di dunia sakitu ramena Ar-Rahmana Allah manatra. Resi kafir, resi mukmin pasti dibere. Ngan sanajan pohara sok tingali kurang, gedong sikro, mobil meres pamajikan 7. Pak Samyanto hiji keneh wae. Bahkan leuwih ti 7 batur. Terus nah, cing kira-kira sapeuting sakali beres di pamajikan hiji. Ya pun tetapinya eta nikmat berulang-ulang apa sekali. Sekali di dia. Dunia begitu. Hadirin jemaah rahimakumullah. Maka diaturlah langkah. Ya teh ada ngatur langkah. Wa idza masyaita fala tastajil wa la taqtafi masyiatika. Kade sanajan erek ibadah. Sanajan erek berjamaah salat zuhur, berjamaah salat asar, maghrib, isya atau nabi berjamaah salat subuh. Balas tastajil, ulah rurusuhan. Tekudu rurusuhan. Ai rurusuhan teh gagancang. Nah, tapi pan lain lumpatnya. Lumpat mah beda deui. Ieu mah leumpang, ai pan lompat rurusuh. Wah. Bahkan batu sis jalan di rumah. Ya Allah ya Rabbana teu aturan hiji teu meunang rurusuhan wala tahtal kaduana teu meunang lenggeng kan. Baheula mah aya jelema lenggeng. Dina kitabna bahwa ngani mah bet hati we. Jelema polontong dina leumpang teh ngaranna lenggeng baheula yang dilani tu si lenggeng geus ngaliwat. Kan kitu kalian lenggeng tidak boleh. Teu meunang lenggeng, teu meunang angku. Kenapa? Patas kutu bidzalika min ainillah. Mata keragrag teu aya penghargaan, teu aya kemuliaan di hadapan Allah. Masya Allah. Kita baheula dihambali aya dongeng. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dina bab manawi telepat dina sebuah iman. Wa kiran kabiran warhamana sagirana. Asama dina bab eta. Ngaji terus ngaji. Dina masalah ngaboyakeun kanu jadi sepuh. Ya gitu ya. Ngaboyakeun ka salahureun. Tak kemudian siapa kali siapa ieu. Siapa bayana hareup bah dihareup. Siapa dua kilo di tadi. Iya Sayyidina Ali karamallahu wajah. Kenapa gelarna Sayyidina Ali itu karamallahu wajah? Punten kan upami Sayyidina Ali benten sareng anu sanes. Ubaini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pas pelebahan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ada lebih dari Allah. Bahkan Rasul pun menyampaikan dina salah satu kitab manawi tempat nami kitabna Minna Husani ya Ali anta minni. Ali anjeun ti kami li dabarat kieu kan. Antara curug jeung jajangkung. Sakumaha deuketna curug jeung jajangkung. Masing dihitung ti jelema ti masjid sampikeun ka magrib. Arab jelasna mah ti belah kulon tapikeun ka wetana teh naon lah teh nyaho pokona mah teh banyak we pokona. Yang paling dekat dengan jajangkung adalah curug. Sehingga Isa Rasul ngaibaratkeun Sayyidina Ali sapertikeun jajangkung jeung curug.
Bahkan lamun diibaratkan ali anjeun teh ibarat Nabi Harun anu nyarangan ka Nabi Musa alaihissalam saking deketna, saking mulyana di hadapan Allah. Kenapa Nabi Harun? Nabi Harun kengendong ati Kanjeng Nabi Musa Gusti jantenkeun dulur abdi Harun janten Nabi. Kenapa? Sabab Nabi Musa teu bentes dina cumariosna. Janten Nabi Musa itu teu beres dina cakariosna. Kenapa? Sabab nalika nuju alim dicoba tah ku si Firaun. Yaitu dicoba dibere ruhak pinjeun mangkin pedang masyaallah. Atau itu apa? Nabi Musa nyokot ruhak di bahu. Kabeh teu mencintai ya tak ku Firaun. Sehingga Nabi Musa itu teu beres dina cakariosna, maka minta kalau Gusti jantenkeun wa Haruna akhi teh dina keterangan. Siapa yang berbicara? Nabi Harun. Yaitu Nabi Musa wa kallama Allah Musa taklima. Jangan saur Kanjeng Rasul ngan Ali kusabab kami nabi akhir zaman. Kami panutupna para nabi tayadi nabi sabardana kami. Tapi tetap kemuliaan Sayyidina Ali kermah keturunan sae kata mah janten mantuna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah ka Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Keturunan ti Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ti Sayyidah Fatimah Az-Zahra ti Kanjeng Rasulullah sampaikan ka kiwari ngebarkeun bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para habaib Al-Jubri, Al-Atos, Al-Haddad, oke anu sanes-sanesna itulah keturunan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Makana gelarna karamallahu wajah. Subuh bade netepan salat berjamaah. Barang Sayyidina Ali bade angkat ke masjid erek salat berjamaah. Di tengah jalan, padahal Rasul parantos mulai salat subuh. Walau alam apa itu penyebab dengan hitungna sejarah anak itu pas Sayyidina Ali badai netepan sholat subuh payungeunana aya aki-aki keur lempang. Cing kira-kira alaman kan Karyo Kang Yanto. Tah, padahal ke masjid. Aya aki-aki lempang, halu. Eta kadenge di masjid geus komat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Aduh, saya kali aki-aki di lempar resep. Bisa kan? Qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lempar Sayyidina nandinya udah sebutkan kade komat kang hayu kade. Nah, eta di masjid Kanjeng Rasul parantos mulai netepan salat subuh Sayyidina Ali tetap lempang nuturkeun aki-aki. Nuturkeun aki tadi siap kan tadi redot tadi dupang. Ya Allah ya Rabbana eta barang tepi kapayeuneun masjid. Eta aki-aki itu ternyata lain naik sholat, ternyata orang Yahudi. Masya Allah. Gusti mah aku ing lamun urang kira-kira aku bulutus mata. Wah. Dong ya jodong gitu. Ya Allah ya Rabbana itu Sayyidina Ali Masya Allah. Ternyata eta aki-aki itu lain naik sholat. Lain asup ka masjid lamun urang jika nembrong bumet. Baru dituturkeun wae sugan rek salat. Jadi nali lebetlah ka masjid. Apa yang terjadi? Kehebatan dunia eueun kumaha cenah Ustaz gagabah teuing caramahan teh beunteun kan. Allah ngutus Jibril Kanjeng Rasul nuju ruku. Jibril tahan Muhammad ketika nuju ruku. Nuju ruku jam-jam Jibril diantepkeun kana punggungna Kanjeng Rasul. Israfil tahan pangan kue ulah maju. Marukan nanti dunia teu bisa atuh bisa ada buah kuno boga. Ngan dia berkaitan sareng kehebatan Sayyidina Ali. Lila Kanjeng Rasul berjamaah. Henteu lupa kan. Bahkan nuturkeun aki. Apa yang terjadi?
beres tadi tanda tetapan sholat subuh. Atuh sahabat protes ke imam, ke kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ribut sahabat kabeh nanyakeun tidak pernah kecuali subuh ayeuna kanjeng Rasul ayeuna tetapan sholat subuh kanjeng Rasul ruku sakitu lila. Tapi kan cangkel, tapi para sahabat mah teh bubar. Lamun orang subuh habis setengah jam. Imam cengkak. Tuluy seupitna kuno tuluy sejeun barang assalamualaikum eueuh sasurat. Aduh, boro-boro kitu eta kerek imam yang maca surat ulang nu jauh surat Al-A'la we ieu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Mulai ada kita. Nah, surat panjang dibaca. Komo lamun maca Yasin, masyaallah. Terus dimaksudkan ya Rasul. Sahabat kabeh, bisi anjeun teu apa? Ketika kami ruku, Jibril nyekelan kana punggung kami nyimpen jam-jam sehingga kami teu bisa cangkat tina ruku. Ieu subuh waktu teu maju sabab panon poe pun ditahan ku Israfil. Kaula kitu nya sababna mah kan urang laroskeun we ka Jibril. Laroskeun we Jibril Muhammad bisi anjeun teu apa? Panna ruku anjeun dina waktu ayeuna lila. Panon poe henteu gerak alam eureun dina waktu ayeuna sabab Allah miwarang ka kami nahan ruku anjeun. Israfil nahan kana eta panon poe sabab Allah ngamoyakeun ka Sayyidina Ali anu lengkana teu pernah rusuh, teu pernah gulung musuh, komo miheulaan ka aki-aki, komo miheulaan kanu jadi kolot, komo miheulaan kanu saluran dina hatina tahdiman wa takriman ka syaikhun kabir ka aki-aki ka kolot ayeuna mati bati. Loba kolot anu dipibudak pun jadi anak, bener. Loba guru nu geus teu dihargaan ku muridna, masyaallah. Hadirin cuma rahimahullah, itu coba pikir dengan kurang sejarah Sayyidina Ali karamallahu wajah. Lempang ulah rusuhan komo kumbedek bari polontongan. Kenapa? Sabab mata cilaka, mata gerak-gerak kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqri ayyumsiya amamaka wala tuhibba ayyutu'aku baka. Jeung kade panosok makenya diulang di mah. Loloba nama hayang nate diakam-akam. Diagung-agung mangga paparin kan teh bae mau teh diri itu ibadah gitu nah ayeuna kan loba jelema asya sabab teu ngaji kana bisa lagur muawana jadi singkuring ka mana carita akan karo ini tak kapagawean bawa motor atawa kang yanto pang lalakon pang panjang-panjangan di Cipanas kang yanto tah teh sebar kilo ka sapoeuna tah naik kita kana motor ke sate dia ada di lemah ini ya. Nah barang-barang sate gue gitu siapa teh eta motor harpun nyiap ka urang cing kira-kira ke lemah ini diudah kapan teh tah diudah atuh tungtungna pas siap geus masih siap ngareneng dua dana geus itu ayo balak can sampai geus balak atuh didengarkeun duanana. Naon sababna? Sabab cilemana geus embung kapiheulaan batur sementara tah jeung aturan wala taqri ayyum sia amamaka tong ewa lamun teh mah lempang urang lamun teh mah urang naik motor disiap batur aya mana ieu begitu aya nu siap teh nyawan motor aing ereki nu jelema teh ieu mobil pun sama sok tinggali loba aya jelema kasiap disiap deui dur dar tungtungna Asya, Kang Heri ngalaman. Tungtungna mobil di balap ya kemudian Kang Heri itu ya. Tapi dari Kang Heri mah eta mah, tapi ngalaman mah pernah. Ya Allah, ya katanya mulai rasa
batur diheula-heula biasa we. Nyan lamun urang dikersakeun ti arok atuh lamun gitu. Fa inna dzalika min akhlaqil mutakabbirin, sabab eta lempang rurusuhan, sabab eta lempang kumede, sabab eta hayang diheula-heula ku batur, amal lamun teu mah kapiheulaan ku batur, fa inna dzalika min akhlaqil mutakabbirin. Ternyata itu adalah akhlak orang-orang yang takabur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin jemaah rahimakumullah Ustaz atuh ari leumpang anu halusna kumaha. Anu tadi teh ya we urang mah leumpang biasa kapilan batur ulah amal. Gitu kan ya. Nah, di antarana wala tuksirul iltifat wala taksirul iltifat. Lamun ke leumpang oge ulah luang lieu. Cing ari urang kira-kira leumpang bari ulah leret apa kumaha. Urang mah leumpang oge bari luang leret, bahkan lolobana ngale leret. Kok bola mah teh manu direret na lada nol pahen nol ner. Oh. Ibu ulah batur siapa we siapa geus sekolah keur ngaladangan aya motor ngaliwat. Eta beureuna motorna rada heran. Nanda keur ngaladan. Ya timangan-timangan kieu dengan panonan tadi. Bari ketinggalan. Tuh, ini jujur eta siapa? Berarti bener nyabahnya. Bener, kalau seti umur jiwa mah 17 tahun. Anak mulai ke Haji Alam mulai. Itu masih apa kan juga sekolah. Ke Haji mau wajar mau rakyat ya. Aduh ya Allah ya alhamdulillah kemana lo gak nak ya tukang itu ini. Ulah luar beliau kayak mama aja luar. Terus deh nama. Ya Allah ya Rabbana wa anta tamshi wala taqib bi tariqika li mujarradil quduri. Ulah ngahajakeun eureun lamun keur lempang sanajan lain dina motor. Komo lamun teu mah boga motor anyar baheula mah motor tiger. Aya nama mobil non rada gaya teh atuh Pak. Omikron. Tah eta meureunna. Ai corona mobil halus lain. Aduh, batang sauraba awas teh mah ku aing mah cenah corona teh ditumpakan teh sieun aing mah ku corona. Sabab mobilna mobil corona. Ya Allah ya Rabbal hadirin jemaah rahimakumullah, ternyata boro-boro dina ibadah salatnya. Eta dina leumpang wae kira-kira urang loba dosa apa loba taat? Loba dosa. Ustaz nu dibahas teh dosa we kan bae lah kami urang jero masa jadi jelema loba sudah teh masa loba dosa mah loba istighfar. Itu loba salat sunat, loba zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai kita zikir-zikir eta maka kahagrageun dosa sholawat dan maca kamati syukur minimal setiap setoran sabada salat fardu 20 kali sholawat tong ditinggalkeun. Sholawat karena mana Ustaz? Tong panjang, tong we da syukur ge paling seneng karena sholawatnya anu ieu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sabaraha kali 20 kali. Bisa ulah nepikeun ka henteu maca sholawat setelah sholat fardu. Sanajan beres sholat fardu urang anu bari leumpang baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lamun dihijikeun tos subuh 20 kali, tos zuhur 20 kali, asar 20 kali, tos maghrib 20 kali. Tos isya pun 20 kali, berarti jumlah sehari semalam minimal bersolawat 100 kali. Pada yang ngajakin masa 100 kali sudah ada variabelnya. Gitu ya, tos fardu 20 kali. Ustaz nanti malah lebih 100. Alhamdulillah, ke orang muka fadilah nasana swakos. Tina sekali, tina 2 kali, tina 10 kali, tina 100, bahkan lamun bersolawat sampai 1000 kali. Ada keterangan yang hebat dari bersolawat. Itu.
Hadirin jemaah rahimakumullah, maka dina leresan ieu tinggal Kangjeng Rasul wa kana alaihi salatu wassalam ketika Rasul mapah tungkulkan. Kayu urang. Aduh. Kok mau jeker anyar. Terus lebaran sepatu anyar. Merek Scorpion. Ya Ustaz Scorpion aya. Aya Gucci, aku mau buatan Cina. Pangga ya waduh buki gagah. Lamun dina motor anu ayeuna. Dina mobil anu ayeuna. Pangga. Nah, Masya Allah. Rasul mah tungkul kaya nuju mapah di nomor. Urang di nomor. Nah, urang mah lamun di nomor. Tuh kakak tungkul sabab sieun labu. Kakak harap tungkul urang. Nah, Rasul mah nuju mapah itu sapertikeun mapah di nomor. Teras lamun teh mah Kangjeng Rasul wa idza nudiya lamun teh mah aya nu ngagero miwaraihi di bangkareunana Kangjeng Rasul wa qopa mangka liren. Urang aya nu gorokan teh ngajak urang keleumpang lain orang yang didenget euy. Benar kan gitu ya? Ya Allah, ya Rabbana. Liren Kangjeng Rasul. Bari lirena itu Rasul mah ketika dipanggil walam yaqif teu ngaleretkeun. Maka dina sejarah Isra Mi'raj gogorokan si Ibrit teh. Rasul teu ngaleret. Dina sejarah Isra wal Mi'raj coba buka dina kitab Dardir. Si Ahmad Dardir dina sejarah Isra Mi'raj na Kangjeng Rasul. Rasul digorok ku Ibrit digorok. Nah, karena Rasul itu seperti ini. Jeung Jibril, Muhammad, untung cenah anjeun dengan Rasul kan Rasul. Ya Jibril, saha eta nu gogoroka? Muhammad eta teh kaum kelompok Yahudi. Lamun seuk anjeun ngaleret, maka umat anjeun bakal jadi Yahudi kabeh. Aya dina ngagoro Muhammad, lamun anjeun ngaleret, umat anjeun jadi Nasrani kabeh. Itu tadina sejarah Isra wal Mi'raj. Nah, hadirin jemaah rahimakumullah, kembali deui langkah ibadah pun sama, berhati-hati dina melangkah. Lengkahkeun ceuk kamari bab tos kalangkung. Anu mana heula? Anu katuh bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berpakaian pun sama, dahulukan yang kanan. Ketika ibadah yang lain pun sama, dina abdas dahulukan yang kanan. Nah, ya Rasul mere contoh ka urang disampaikan ku para ulama, mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan taufik hidayah inayah ti Allah Subhanahu wa taala. Apunten anu kasuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.